Prosesi Karesmen Sunda pemapagan panganten yang akan menghantarkan kedua mempelai Risma Andini Dewi AMDK bersama dengan Sani Sanjaya SAK dipersembahkan oleh Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya bersama dengan ANF Ajit and Friends Wedding Organizer. Ampun sangat bersyukur. Hampurasun cenduk Prabu. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Suci berbangsa daya alam nu kagungan kun payakun nun pagetan jeran mana kasibatan Rahman Rahim manga welas manga ati jurung lagu ti karunia prasanu sentrat di abdi sadaya. Ponggawa gera lumungsun Dasar kabayun Sanggar Panghegar Tasik. bagi
Ari siwawala Kunaon abah. bagian aki kutara di balakukeun. Maka ningaki teh seneng kana balakuk. Apunten anu patuhun ampura niki mangsa dua tarekat dipayun ring ujung cakap jeung pinga jeung gembira dua menang jodoh. Ijo menang jodoh. Alah beres abah. Binga amar wata suta. Binga hingsa giri-giri. Aduh. Tapi kasadayana. Wate ieu teh ngajingjing doa jang incu. Aya doa salamet. Kumaha cara? Carana teh sing iatna we hirup teh sing tartib. Aya doa jang beunghar. Carana teh sing getol usaha kalayan api krik-krik gemisut. Tadi mina main Jawa teh sing sakinah mawadah warohmah be. Namanya emut kapun bejo. Nyaka mana? Si bebek. Nyaka mana? Si sayang. Nyaka mana? Si cinta sampai mati. Si idong si amu nyaka mana. Moal gitu nonton di palih dia. Aduh. Sanes nu ieu. Ieu mah leuwih geulis. Ditinggali teh jiga bintang film. Jiga Luna Maya. Kamana di jamu. Amu. Assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Tagenisut. Ada kamana. Woi, ada itu. Ada. Hei. Dak lagi kadinya tuh. Isin. Lo. Ada. Apa? Ayana. Isinkan. Bo. Tewa balaka sini kurang teh boga kabunga ijo urang geus boga jodoh urang bungahkeun kurang urang hibur kurang urang doakeun kurang Siapa? ini sok geura bari nyanyi bari ngawi yo tutut gunung keong remah Raden menakanaki baligi melenggah haturan lenggah bagera calik dina kursi gading hilang kencana kursi kebagjaan geus nganti keur hidap duaan mugia tina musyakinah mawadah warohmah dekaji rumah tangga aya becek kewengna bal anaki haturan rapes Sugri anu kusip keri pihurmat
mengasar rajang raunang samiti tenan kamonesan tari persembahan di mana Sanggar Penggegar Kota Tasikmalaya bersama Ajin and Friend. Bro. Sanggar Penggegar dan Ajin and Friend. Iya, Bapak Ibu hadirin seperti mohon izin pada keluarga, pada tamu undangan kami dari Sanggar Penggegar untuk turut serta dipoto, diabadikan bersama kedua mempelai dan keluarga. Ini adalah merupakan momen spesial bagi kami. Dan tidak mungkin kami dapat melupakannya, apalagi turut serta untuk diabadikan. Sanggar Penggegar Kota Tasikmalaya.